Baru grab yang ayam original. Catatan A, gak mau tahu sayurannya pengen dibanyakin. Biarin ayamnya sedikit juga. Asal sayurnya yang banyak. Guys, lupa deh. Favorit pisan kita kan juga tapi yang loba. Ceng, teh siapkeun cenah sayuranna cing loba. Iya, teh. Nah, yang itu pakai sepatu. Di kantong ieu nyekelani ya Bang, geus di sepatu. Hayang loba sayurna. Yang loba. Bae hayangna sedikit. Atau rek kasupan sayur gitu itu kan tukang bakso. Saran sih ini teh mah mending malah apa di bumi ge mah metu hese ngantau nepi ka dijadikeun usaha kayak beak deui we sorangan. Ieu beli papuket deui jeung sayur. Cikan. Aduh. Nya tuh rek kumaha tuh bingung. Dapat sabaraha? Pahiji ya. Ya. Kade ceng sayurna lo banyak, gak salah di siga bahasa eta. Mana? Eta nu dibita teu make sayur tapi ngaran di sayuran maneh mah. Nu nepi ka urang di SP geuning gara-gara maneh. Oh, ada tuh tahu. Terus mun teu kahaja jadi salah gitu. Pan Islam ge mun selama dewasa. Jeung Islam nama teu masalah, jeung aing masalah nama. Serius ya. Geus acan? Saya bilang aku kayak gitu. Eta naon? Mana yang itu kira-kira mana sayur teh? Oh, yang loba cenah. Teu sakitu oge. Ieu mah ngadonon siga meuli sayur kan meuli mie. Tapi ketika teu meuli kieu minang ge. Pernah disebut padusok seperti katanya. Nya geus. Pas.